Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau inget ka dongeng Gus Dur teh. Atuh aya Cina kawauh Gus Dur pae anu sok nyumbang segala rupana anakna mohon wasiat ta bapana teh ka anakna kalau aku mati nanti bilangin sama Gus Dur. Hayya. Apa kok? Supaya disolatin sama Gus Dur. Bebejannya pae Gus, kenapa? Ayah saya meninggal. Ya udah kalau udah meninggal tapi ada wasiat. Kenapa? Mohon disolatin katanya. Kabehan bingung. Masa Cina disolatin? Cak orang NU kabeh nentang kan? Enggak boleh atuh dia mah Cina. Cek Gus Dur bawa ke masjid. Orang NU kaget kabeh. Ini Gus Dur ada apa sih? Nggak usah bingung bawa ke masjid kan? Orang wasiat kok. Orang NU kabeh ngalah wudu kan? Sholat kabeh. Tapi mikiran Gus Dur ilmuna ti mana? Tidak disolatin kumaha sih lalakona sih. Tetep bae bertentangan jeung Al-Qur'an. Wah bahaya Gus Dur ya. Bisa jadi isu internasional sebenarnya. Masa di Indonesia ya Cina disolatin? Kabeh ge ngaroromong di luar tapi ngomong mah ka Gus Dur wani. Ayo masuk masjid. Masuk masjid. Mait taruh di belakang. Kabeh ge kaget. Gus, nolatin mah maitnya di depan. Jangan banyak ngomong. Jadi mait tadi tenen di tukang. Deket lawang. Ayo maju ke depan. Ya kita sholat zuhur. Usolli pada Allahu Akbar. Sholat zuhur kan kabehan. Beres udah kubur. Beres cek anak nanti kok di belakang sih. Iya sebab ini mah kan lain agama. Kalau agama Islam maitnya di depan. Kalau agama non muslim di belakang. Oh begitu ya. Iya. Jago Gus Dur batu. Saya lihat kalau nyolatin itu nggak pakai sujud. Kok ini pakai sujud? Ini kan teman saya. Udah kubur. Tilok eleh-geleh Gus Dur mah. Masya Allah gitu aja kok repot. Dan eleh kabeh orang NU geng. Atuhan sholat lohor. Tuh masalah. Ih lawan beda ada jeung Kangjeng Nabi, jeung Kangjeng Nabi apalin dan teu doakeun Kangjeng Nabi ge. Apalin tapi nu ditinggali sirna aya rahasia-rahasia anu ku urang teu kabaca. Seperti etalah jelema kumaha tukang jeung mah para aulia Allah ge geus teu kabaraca ku urang teh. Lamun masih kene kabaca lain wali. Lamun masih kene kabaca ulama zahir, ulama batin geus moal kabaca kajen kumaha ge. Teliti ku urang moal kabaca sebab naon? Zahirna seperti eta batin namanya nama ka Gusti Allah mu'allaqun bil arsy. Loba nu teu kaharti ka jeung masih kene kaharti ulama zahir teh mah anu sok kumpulan di Golkar di PDE. Jangan masalah saeutik bae ge bugus anu salah. Hebatan aing di Inggriskeun saeutik. Tah eta kos kitu. Mal kaharti. Loba nu teu kahartina ngan teu bisa ngomong ka ahli batin mah. Eta sepanjang masa kitu bae. Ketika dia omong seri ahli batin oh can kahartieun moal nentang moal ahli batin berarti teu kahartieun oh masalah engke ge kaharti tungtungna gitu aja kok repot. Nah iya eta mah inget ka dongeng abah teh ya di dieu jelema jawara dongeng abah ieu mah sanggeusna pae memeh pae wasiat abah mah lamun pae iring ku tanji anu ada tanji itu maksudnya. Pancen kiai nyaho di dieu baheula aya. Tanji tuh lamun hese hujan make tanji. Ucing di pandian. Tapi eta sok hujan heran gula ge eta. Dibadeukeun jeung ustad-ustad anu bangsa partai mah tilok manjuran kene mandian ucing. Bakal leutik teh asal hujan bener hujan. Kipudoli istisqa Allahu Akbar panas. Waduh. Duit partai di dahar. Mal beres. Lain pudoli ieu, pudoli itu.
keur dongeng eta jawara abah mun paeh iring ka makam make tanji geus ngaranna ge jawara beres wasiatna eta sholateun tetep urang kajeun sakumaha jawarana sakumaha dugalana sakumaha bajidorna bajinganana aing ngaran Islam mah wajib disolateun wajib mun teu nyolateun duraka ala teh kecuali boga hutang kena baris boga hutang bae ka ditu dah yuk kiai karumpul kabeh aya wasiat naon wasiatna ieu cenah kudu diiring hayang diiring ka kuburanna ku tanji mau ditentang ulah tusah kabeh ieu kumaha cak abah iring kabeh pan kiai ulah pan iring wasiat geus ngaririwaan naon sih kiai kabeh kaget tidak mati kitu amat cek eta teh hukumanana ieu mah pan atuh ai wasiat bos kieu teu sah cek eta teh wo ribut kiai iring beres begitu beres wala teh mana tanjina iring ngan ulah ditabeuh beres atuh enggak atuh teh ditabeuh mah atuh naon artina ngan diiring doang dipapanggul doang ulah ge dipencet karak sareuri kabeh jatuh sapira diiring ku alatna doang atuh ka ditu aju teh ditabeuh teh ditiup masalah geus datang ka ditu diangkrokeun aju dibawa di ngabeubeuratan masalah tak kiai teh lalu geus muka otakna geus teu eleh wasiatna dilaksanakeun kan haram atuh henteu pas kitu ulah kosna anti speaker hendeuk salat di masjid aya sapekeran lupa alabatan aya maung wah untung teh ditajong kunaon aya speaker ye teu speaker naon kieu doang teh sieun mun kitu bahasa speakerna mun haram teh mah misal mun haram keur aya soraan ieu mah eueuh speaker atuh urang ngaji fikih kuari urang salat gitar ku urang diteundeun di dieu urang bari salat bari mau gitar jeung speaker lah dua Allah atuh sah atuh masalah asal suci gitarna jeung speakerna ulah aya nijisan oh masalah paling ngecek tetangga nu edan salat dak ngan sah masalah tuh kitu meunang sote moal najis nah masalah komo jeung komo lamun pemikiranna belah ditu ieu keur carita fikih bae selalu ngan dek haram bae masalah asal kuat jeung ikhlas jeung ngaharamkeun sesuai jeung aturanana masalah nya ge bidaya bakal boga dalil urang nu make masalah asal urang bener-bener ikhlas jeung kebutuhan nah teu kudu permasalah geus inget ka Gus Dur bae di Bahtul Masail tahun sabaraha dina hari tadi angsongkeun bahwa bagaimana tentang speaker di daerah diharamkan apa enggak usah dibahas geus teu dibahas apa-apaan teu dibahas kan hanya dibahas satu urusan alat bae jago tuh Gus Dur enggak selesai